asin. Apakah lauk asin ieu kan ieu teh aya pembahasan kan sararea oge nya beureuki lah gitu lauk asin mah. Sapalihna gitu, mayoritas kan gitu. Komo di kampung mah Itu tina ngabunuh karena lauk asin eta satu. bios kan. Jaga teh nanaon ya ga? Kenanaonnya? Asal teh nanaon lauk asin. Amang dagang lauk terus. Entong atuh Kang. Di dia aya pembahasan lauk asin najis ora teh Kang. Muhun najis. Berarti pengonsumsi lauk asin berarti haram sadayana. Kan? Orang yang mengkonsumsi lauk asin berarti dihukumi haram. Sanes haram, ngadahar najis. Terus Oh, haram berarti. ngan najis teh aya nu ma'fu. Dihampura dina dahar. Berarti asin dihampura. Tergantung. Nu dihampura teh asinna sagede kumaha, prosesna jiga kumaha. Lauk hiu diasin teu dihampura. Ieu mah Kang hoyong penjelasan mengenai ieu we gitu. Dina nihayah pamit lepat itu ieu teh. Wa'lam annal fasikho wa huwa ma muliha min samakin wa tubiqu ba'duhu ala ba'din najasatal ain la yadhuru bil ghusli likhtilati ajzaihi bisadidin ajnabiyyin. Maksud sadid tidak satu aya nanahan Kang. Maksudna nanah-nanah di dinya teh kokotor rupa-rupa nu hidungna itu ieu na kokotor nu najis dina jero laukna teh eta teh ngahiji total. Intinya barang najis tercampur tidak bisa disucikan karena najis ain. Eta sarua ejeung sawah anu kebon anu biasa sok diipuk make taidoma. Kebon anu sok dipupuk kandang itu najasatul ain di kumah we kahujaran kumah tetep muta najis karena naon? Karena ain najisna aya di dinya teu leungit ngahiji jeung taneuh geus ngadarah daging. Cara lamun hayang nyucikeun sawah anu geus tuman make pupuk kandang da sawah eta diwakafkeun jadi masjid misalna kudu dikeruk disingkal sasingkaleun keruk piceun we permukaanana langsung taneuh murni di nu belah handapna karena di kumah-kumah ge moal daekeun suci sabab syarat susuci nganyucikeun najis teh kudu leungit ayen najis. Nah tai kotokna kan kudu leungit selama tai kotok aya bisa teu suci teu bisa. Nah ayeuna asin kan dina jero beuteung laukna teh kan meureunana aya taian tapi keun kaira kan teu daekeun leungit da geus campur teh itu ya rek kumaha ayeuna bisa disucikeun wong aya najisna aya keneh na jero beuteung lauk. Berarti kenging Sakengengna eta paksa ieu mah kieu eta mah keur ngahukuman najis. Artinya lamun amang balik di pasar meuli teri terus we di pasar rek salat kade teri ulah dipesakan salatna teu sah sabab mawa najis. Di daang mah lain deui urusan dari kumah warananya. Sanajan teu di kumah sanajan teu di maksudna kan taira emang ku amang teri sok dibukaan taina di Lamun bade di dahar gitu Kang ieu mah. Lamun bade di dahar meureun di kumah heula terus diasakan meureunnya gitu. emang asin sok di kumah lah dipiceunan model acara teri amang sok dipiceunan taina gitu mana teuing tanggal kumararong cantri imput Tiri gede Kang ieu mah. Teri ageng ieu mah Kang. rek gede rek leutik kan intina sarua aya taian ngan mas ayo yo dicuel. Jadi dina masalah lauk asin teh lamun lauk leutik sakira-kira ngaleungitkeun taina teh hese teh wah iraha daangna atuh da laukna leutik kieu meureun ripuh kaburu bosan manten kaburu emang kaneng rek masak leutik lah ceuk urep laukna teh maka eta najisna dihampura heugleg-gleg jeung tai-taina. Ngan lamun laukna lauk gede maka eta teu dihampura. Carana kumaha piceun taina terus kumah we daging asinna bisa tapi piceun heula aya najisna.